Capek uprak-apruk bae. Urang ge ieu. Anu diceritakeun masalah empang, eta kurang dijual. Tuan tanah ke emang moal kumaha eta nya. Masalah tuan tanah mau geus paeh. Ieu masalah duit empang ya. Oh eta duit di sina. Empang ya. Terus surat-suratna ieu mah geus lain milik tuan tanah. Geus ka urang kabeh yeuh. Si Panjul. Geus dijual. Ya. Si Panjul anu meulina. Mulina si Panjul. Ya hargana mun teu salah 7 miliar urang dibere. Yo, tah. DPB heula. Hatur nuhun Itu kan urang balik isuk-isuk kalembur si Japra ya. Kalembur Japra. Ya, kalembur Japra. Dituduhkeun ku urang ima segala. Si mana lagi ya nya? Iya ulah sembarangan ya mukanya. Pokoknya mah bila mah musuh karak dipake lah. Mau ngomong aya jelema kuwi nya nu ngintip ya. Urang isin makanan di dinya ulah gandeng-gandeng. Sieuna aya nu ngintip gitu kan. Masalahna pan mata-matanya pan loba gitu. Pokoknya mah si Jalu dong nu nyaho nya. Kelemahan urang dek dikadek, dek ditembak, dek dinanaonkeun, cuman hiji kelemahan urang. Di mananya? Yo. Ieu kedek teu moal sampai leungit. Halo, mari. Lepasin kuat. Makilan mah. Kita budak tamatnya. Karak kadek. Kudu dikitukeun eta. Mana mah ulah sampai nyaho ta jelema. Urang mah sieun kumanya, sieun aya nu neangan. Anu neangan pasti Pastinya. salah harta segala ge geus ku urang dicokot. Sawah pan geus dicokot ku di dinya. Bari berhubung geus peuting ya. Ulah urang istirahat bae soalna isuk-isuk urang balik. Ieu urang istirahat di dieu di bayu. Atuh di dieu bae heulan urang istirahat. Istirahat heulan Geus lah urang ge emang geus carangkeul carape. Yang berangkat isuk-isuk Bang. Kamana ieu nya? Teu boga rokok-rokok acan. Ulin gitu ya kan mah kiling lum dibayar ku ieu ku tuan tanah. Alhamdulillah ya nang rezeki nang milik milik tuan tanah teu kabayangkeun ya duit loba rokok loba beas loba menajasa hirup bingung ya makanya pakai beli motor maka beli ya maka beli nama sanggup pakai beli beas lah yang pura-pura udah gak dosaannya siun udah gak dosa nganter orang tenyaho tadi nama nang mantri geol asal nama minta jatah yang mana ya lah kajian lah orang kurang beres salutika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang naon ki? Ya tukar diuk bae. Oh, Aya naon? teu atuh uling bae lah hayang ilu ngarokok, ilu ngopi. Aduh diuk aja. Tuan tanah geus cageurnya. Cager. Ayo eta kumaha pan kamari urang ngomong ka tuan tanah cek urang wan. Amun misalkeun ieu cager. Urang minta bayaran, amun teu cager urang teu urang kajeng teu dibayar ge. Kumaha nitipkeun teu ka didinya. Tuan teu ngomong naon. Kira dek teu ngomong naon. Balik ieu bae. Amun ente kaberatan ku urang rek dibere lah saeutik mah. Geus kan mah ngarokok bae lah. Kabar ngarara atuh ieu urang dasar mah kadi ge harus ngarokok. Ngopi na dawa. Tadi gak yang mulai yang ngarokok yang mau ngopi sabari ngobrol masalah kamari ta. Masalah naon? Masalah duit. Tuh anu kamari tuan tanah ngomong. Orang mah ngerti. Ya emosi lah. Urang mah sekadar nanyakeun doang sugan pan intinya nyaho cerita pan intinya anu nyageurkeun. Oh, orang menyagerkeun, tapi kan mana teu nitipan. Sugan we gitu ulin ka dieu mah dikepelan gitu. Ya Allah, lu ngomong lah, karimu lah. Ya, kurang dikepelan ya. Ulah atuh. Kajian. Ulah. Kajian ya. Geus peuting ye urang tadi di jalan Rahe Jasa. Urang balik bae heula tuh nya. Atuh. Urangnya. Ya, enggak orang ngomongnya ke tuan tanah. Heeh. Urang balik nya. Heeh. Assalamualaikum. Adanya. Waalaikumsalam.
Ngomong tajat tadi. Aduh. Sial jadi budak kiul. Disebut budak pun kurang lah. Ajalah menteri Galia lah. Sial mentak linglung. Aing teu dibere duit sakieu mahika biasa letter ge henteu. Sakitu gue poeng dibere. Orderan ka jelema tuan tanah, ka jelema paling kaya. Pasti lagi nyana mah menang duit gede ta. Aing dibere duit sakieu. Dasar madit. Cara apa ya saya awak ya, aduh. Kumaha ye nya ye gaji can aya bae, can dibayarkan bae nya. Apa aing ka imah Aceng bae gitu nanyakeun nya. Coba ka imah Aceng aing lah. Assalamualaikum. Ceng. Waalaikumsalam. Aduh, masya Allah ya Aceng lawan ke jasa. Tunggu, tukang urusan. Aduh. Diuk. Ayeuna ieu hadena. Ih, urang teu bisa hee sih yo. Oh. Aju kumaha eta masalah eta gaji? Geus dibayar. Ih, bayar di mana gaji? Justru orang datang ka dieu geus nanyakeun ieu gaji kumaha. Haji ieu sorangan bae di mah. Sorangan pugu. Aduh, pamajikan ka mana ieu? Geus sabulan teu ka bere-bere duit. Tah, justru eta orang datang ka dieu tah. Itu sarua bae. Heueuh nya. Terus kumaha ieu urang? Apa urang gerakeun bae kitu ieu nu dari gawenya, isuknya? Atuh urang mah kumaha di dinya sih, cuma urang mah teu wani terus terang. Teu wani urang mah. Teu wani kunaon? Sieun urang mah pugu. Ulah sieun ulah. Geus kitu bae nya sengnya. Oh, atuh. Urang balik lah jangan seputing ongkohnya. Geus gitulah urang balik lah. Terus dirahes lah. Made di jalan nya. Besok kabaran bae, ulah nya. Kotak, itu mana ieu? Ulti dinya tah geus mah si Aceng. Mending balik deui urang. Nu ka mana? Ke Mama Aceng. Oh. Ini soalnya orang can gajian yuk, kuli macul bulan-bulan. Oh, sarua atuh kitu mah. Mending balik dia ayeuna yuk urang ngobrol ke. Oh, ayo. Yang sakalian. Yuk. Isuk urang ramekeun lamun. Assalamualaikum. Ceng. Waalaikumsalam. Calik. Ngomong-ngomong ya ganggu tuh ya. Teu urang bu tadi. Iya, nu teu bisa HS. Asa atuh tuh bisa es. Adu tadi si Mang Botak urep ka dieu. Urut naon? Ngomongkeun eta bu masalah gaji. Nah, sarua ye. Urang ge. Suruh tadi ge urang ka dieu. Ngajak si Aceng, urang isuk demo ka imah tuan tanah. Siap jasa urang mah, daek jasa. Oh. Aja urang jadi provokator ge. Kayak kedeung lah atunya, urang nyokot teh heula. Nah, kebenaran ye. Urang aus surut lempang. Asa cai-caina ieu lah. Oh barang akan sagala naon lah. Mang. Amun si Japra nyamun kumaha eta Mang? Gampang, urang demo ta. Oh. Urang kayak makiring lung. Oh. Ada bantuana. Lamun anu ngadang urang. Oh. Assalamualaikum. Salam. Perkenalan nih karumpul bae yo. Biasa ya orang ke ngopi bari aya obrolan salatik. Wah ayo, urang mancing yuk. Aduh, boro-boro mancing pugu ya urang. Yuk atuh. Kang Oi, yuk lah Aduh, mangga aduh. urang ngabayar ada ngeunaheun ngobrolna ieu. Yuk. Ngomong kan lah rame karumpul ngomongkeun lah ieu, aya naon ieu. Iya, urang. Rame biasa. Ngomongkeun tuan tanah ieu urang. Kuli macul dari bayar-bayar. Ari ngomong-ngomong emang teh dibayar geus berapa bulan? Bulan-bulan bukan angge urang nyaoteun ye nyaho dina tuan tanahna nyaho ijaprana ye. Besok urang lanjutkeun ye. Ayo teh yuk. Bubar bae nya. Kitu mah urang mancing ye teh jadi jajang. Isuk bae nya persiapannya ho. Aduh, urang dasar arieuman balik. Kumpul di mana kira-kira isuk ye? Pokona mah isuk urang ngomong kumpul di Maka Botak tah. Nyana nu nyahoon. Ayo itu mah. Oke, bang gerakan baik kabeh nya. Ayo kajeng ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maladenya. Oh, iya. Atur nuhun ya cai-cai doang ge nya. Atur nuhun nya, kali cayanya. Made. Waduh, sama si Rodek yuk. Bagian gajian yuk. Rodek. Di kebun belum ya? Coba lah.
Kan karyawan kemarin sudah sasesus. Di sini aya kitu kieu lah gerabe gajian lah ya. Bikeun kali itu ka karyawannya. Karyawan. Heeh, kumaha? Coba nyela lah. Seguro. Yo. Umpama teu tuan. Aju ku naon tuh? Bisa anggup pula yo. Mawana yo. Oh. Kalau begitu mah gebet lah nya. Itu sanggup mah didinya. Kada datang tuh kayu teh naon tuh lah ya. Heeh. Sudah ada datang bae. Tentu saya langsung bekan itunya. Orang yo padoh. Kumaha pan ih ya. Bang ada itunya. Rodek ke mana? Yo anak manggil karyawan yo. Oh, Tuh. Kita kutuan cenah yo. Mananya Mang Rodek? Ajang jan manak gajihan yo sore. Di tangguan sedatang-datang yo. Wah, dinonggoan gaji bulan-bulan tadi bayar masa Allah. Aduh. Woi, jadi gaji tante. Gara-gara wah. Ayo orang demo bae lah. Ayo atuh lah. Duh, ieu geus sorek ieu cenah mana ieu si Rodek ieu? Cenah nu ka dieu cenah nu mau duit ieu nu mayar ieu. Burit ya. Orang buka janji ya nak ngademo tuan tanah supaya orang dibayar ya macul. Aduh. Ayo orang ngajakan budak ah. Woi botak. Ayo orang kayak tuan tanah, orang naikkan gaji ya. Waduh macul babulan-bulan jadi bayar-bayar ya. Woi. Oh hayo. Ayo botak, orang bejaan kabehan. Ayo. Nemo sama tuan tanah. Orang naikin gaji. Waduh. Ayo tanya. Woi. Ayo. 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 Ayo ngegerai. Besi tuan tanah kabur. Dia mah geus bayaran meureun. Poro ican yo Boro-boro bayaran. An. Bulan-bulan nih urang. Odek. Aduh, kumaha ieu? Cager. Alhamdulillah cager. Eta soal gaji kumaha? Ih, gaji geus etaeun ku urang si pejang gatuan tanah. Oh, aji itu pan nu lain geus nalaranyakeun bae. Pararanas jasa. Ngomongna gitu. Oh. Ah itu saya itu. Woi, Mang Rodek. Mang Rodek kain. Woi, udah woi. Woi. Halo. Woi. Mang Rodek. Woi. Ini jalan gang mana ya ancoy? Aduh. Masih. Tadi yo apa kali itunya? Coba kali tulang coba ya. Jajal. Kamu bisa tahu wewe, Pak. Anak balik ka lembur yo. Masana dengan jasa. Jasa, lembur siap Pak balik deh. Siapa lainnya, Pak? Oh, ayo penira. Oh, pasren, Pak. Hormat ah. Hormat gerak. Siap pos lain. Duh, masalah lah. Terus maghrib praknya. Oh, maghrib. Aduh, ini masih jauh amat sih pra. Orang kan ada bingung, 5 orang bilang mana ya. Masih siap pra. Kapan yang berangkat langsung? Waduh lah, maghrib bulan. Oh, panis puting yuk. Pra. Wih. Keputingan. Masih siap. Itu ke mana dia? Aduh, ada lingo nih, ke mana gitu? Kumaha? Udah kemana ya? Sahayanya. Ada wow ya. Atuh kira aku untuk kenal. Oh, coba tuh ampura ya. Kurang bisa aja, Pra. Nih. Kori mah keur ieu leutikan ayo. Ayo geus lah. Urang nahan warung ya, Mas ya. Iya. Ayo. Aduh. Rupanya pada kemana nih? Rupanya nyiar warung ya. Soge lah. Aduh, warung tuh. Itu orang ngopi lah. Ngopi ah. Warung siapa ya? Ki. Ngopi ki. Aduh, kopi ini kopi. Ini lembur naonnya? Orang rada bingung ya teh. Karena geus 30 tahun orang ge
Kudu nanyakeun dia, coba nanyakeun coba. Ki, lembur naon sih Ki? Lembur Cibarengko, Kang. Oh, ngopi ya. Kopi datang. Ini Kang. Kamari orang ngopi jeung tuan tanah. Tuan tanah geus teh kurang diracun lah, kuari mah bebas orang. Kekayaan tuan tanah geus beunang ku urang saparo. Mantep lah, tenang lah hae kieu mah. Karak kopi-kopi doang mah kabayar. Dia ngomong-ngomong lu di mana ieu? Ieu mah urang geus tilu peuting Kang, ieu teh ka dieu. Kuprak-apruk lembur urang poho. Ieu mah jauh tempat hesnya. Oh, di dieu. Urang jauh kana deh ka ieu mah. Yuk, kedeng lah duit mahnya. Orang balik deui. Ayo. Ayo lah geus peuting lah. Iya, hampur abe Kang ya. Kalau kayak kurang dibayar kedeng. Ayo. Oh. Bon. Bon. Ayo lo dek. Yuk, masalah itu tuh. Di sawah. Kayak kesalahpahaman tuh. Kakak salah sama mata yuk. Aduh, aing bingung. Ada yang ada nek kadieu cenah, nek daremo cenah. Daremo. Oh. Wah kurang rada bingung ya. Cari lah kajin. Penggotak yang mang ya aceng adi dia. Nek mana ya Mang Rodek? Ih, urang neangan dijinya yo. Kutuan tanah tita ka imah cenah. Kuari ya, Kak Kuari. Oh. Oh, atuh ayo, Ceng. Ayo. Kita perlu ih. Urang neangan kayaknya ngidot tedekin ka panggil. Keur istirahat buah. Oh. Ban. Ban. Iya Rodek, enang ya. Nantinya. Iya. Yo, perwakilan nu kamari. Kita ngali sana gaji. Ya, kabeh geus disiapkeun duit mah geus kamari kita. Ka si Rodek kurang dibikeun, Rodek bungeun. Tapi aya nama ieu, jangan heuh japra lah nya. Japra jangan. Oh. Bawa ka dieu si botak tah. Oh. Bantuan yangan ya. Oh, siap. Bawa yang begitu bae lah nya. Kurang udah balik lah ke sore. Ya, atuh Ah, nya. Jangan rompetnya. Ya sip lah, oke lah ya. Ayo. Ayo lah, kieu ya. Wayahna ya, urang kasih heula lah kitu nya. Oke, siap. Aduh, yo kumaha kelanjutan kamari si Rodek yo. Kurang kena kelanjutan yo. Kumanya apa orang kemah Aceng baik itu nanyakeun. Boleh ka mana? Nah kemah Aceng. Aceng. Ayo boy yo. Aya meureun. Waalaikumsalam. Aduh, iya. Jero bae. Kumaha Mang Cager? Alhamdulillah Cager. Duk. Ini orang KDG nak nanyakeun ku masalah gaji teh ya. Oh, masalah gaji mah tadi tuan tanah ngomong cenah. Tenang bae di dia mah. Ku ari mah cenah ku tuan tanah ti tandangan Japra. Oh. Itu percaya mah ayo urang ulen ka ditu atuh yuk. Emang botak. Oh, ayo tuh. Ayo. Urang hayang nyawa imbona ih. Assalamualaikum. Botak. Wih. Aduh. Ceng. Mak. Aduh. Mau nangis. Ya, Mau Bang Dagul. Jadinya Aduh. apa? Nah, diuk. Aduh. Iya cenah. Masalah tadi. Oh. Jadi Mang Dagul teh kurang paham, jadi kurang intinya gitu jelas. Oh, gitu. Masalah gaji. Masalah gaji. Ayo masalah gaji mah tuan tanah geus ngomong. Eta mah tenang bae geus disiapeun. Ngan kuari urang entah neangan si Japra. Nah gitu berarti orang tinggal dengan Japra ya. Atuh oh. Oh. Ayo gaji mah orang gaji mah geus beres. Beres. Ya, siap tuh tang. Urang mah siap lah. Siapnya. Siap kuari Urang ge lah. boga dendam jasa kasih Japra jeung si Jalu mah. Oh. Orang boga sagu-bugu-buga nek dijual lah, orang nek guguru lah. Oh. Hayang sakti lah orang. Oh. Terus gitu bae namanya. Oh. Nges penting lah. Oh. Orang besi pocong naon di jalan nah. Ayolah banyak. Aduh, boga warisan sakti lagi. Tuh, ampura ieu ka mak. Boga warisan sakikeun lagi lah. Nek dijual ku Aceng mak. Yang guguru. Ini kurang lah, ku Aceng lah. Sesuai tantenya. Mana? Amat sih. Aduh, gimana dia benar. Itulah, rumah pedang bae lah. Emah tuan lah. Salah dia lawang.
benar. Baik. Woi, Ceng, kemana, Ceng? Dek kayak mah tuan tanu. Bukan. Saya jual bubuk di urang. Oh. Yang sakti orang mah. Wah, anu kamar dia. Aduh benar. Orang mah dendam jasa bubuk. Ayo nak kilo. Ayo, tuh. kawan. Ayo. Tuan tanah kumaha ya teh tinggal ngeliatin sapu-sapu acan ya tuh mas kasih jadi piala bang ya dit mah loba ya tuan tanah ya tuh Mek. Tuan tanah ayo we ya. nah tuh kita mah kerja di luar tadi mah Oh, coba orang ke mana ya? oh ayo Tuan, Salam. Saya enak, Teng. cager tuan. Alhamdulillah, cager ya lah. Ya, hari ini ya. Terus apa yang guys? Alhamdulillah serapi. Oh, cepet. Assalamualaikum. Aduh. Salam, aduh. Ayo maju. Kita pergi. Enak ya. Orang nak ngajual bubuk tuan. Terus satu ya Allah. Ayah ya. Tah, mangga dicek dulu tuan. Dia macam mana tuh? Iya, sekarang jual iya segala. Pancen tak tuan tidak nangan iyo, nangan japra. Oh. Terus aja bukan dagang nanti di tanah ya. Orang nak buburu tuan. Oh, iya benar. Nah, tahu kamar kalau ngomongkan. Betul. Ya coba udah caranya. Periksa tuan. Surat tanahna di jelehelan iku orangnya. Coba dibaca ke orangnya. Aduh, ya sobat tambah mantap amat yuk. Surat tanah luas tanah 1 cm kali 1 cm sama dengan 10 meter. Luas gubuk 3 cm kali 13 cm. Ya apa itu surat 3 cm kali 13 cm sama dengan 10 kali 10 meter. Iki amat surat ya. Aduh, pula getenya oh tuan. Nang warisan di kolot. Oh, baheula. Baheula. Ini dia nya 50 kali 50 meter kali samak segala ieu. Aduh. Nggak udah dijual lah. Gua mah bere modal baik. Ya. Nek dibere ku tuan. Ah, geus kaya aduh sia aduh modal sakit kieuna dijual segala. Dagul, botak, ini naron dia ieu. Hei, cenah nek nangan japa jeung si Jalu. Ya urang siap-siap ya. Urang sarua ieu tuan. Urang yang siap, nek eleh nek menang pokona mah. Siap urang mah. Nek berangkat ku keneh ge. Botak, dagul. Nah gitu, emang neknya gitu mahnya. Ini satu lah nya. Udah siap-siap berangkatnya. Tuh hari mah urang nek berangkat ya tuan lah. ya, Ayo keneh nek berangkat. Ayo tuh tuan. Ya ngomong-ngomong mau dibakalan ieu urang. Aju ieu mau dibekalan tuan. Ini bakalan segala ulah sieun aing mah. Oh. Itu antara rongsek di Darwak paling loba duitna. Tah, duit ulah sieun tah. Oh. Tah. Tuh, duit tah. Ulah sieun. Jangan si Japla tanya. Tah, Siap. ulah sieun. Aduh, giat urang teu lagi tu mata. Ah, ya. Oh. Aduh, turun ya tuan ya. turun. Ya. Aduh. Ayo. Ayo tuh, Ceng. Ayo, Ceng. Made. Aduh. Ceng, iya mah nya. Bubuk sana ulah jual geus lah. Kitu tah. Tuan. Masalah isana di nyanda ku guru sakana mah kitu tah. Urang teu modalan. Ngan urang bingung ye. Saha kira-kiranya anu hebat kitu anu ku guru mah ye. Urang bingung pan ye. Aduh. kaki linglung bae Kilinglung. Sahanya kilinglung? Kalau bingung ya rada poho ye. anu teuing bantuan Oh, benar eta. Benar. urang pernah nyeuleuh nya sakti jasa eta bisa ngaleungit Kilinglung. oh Tapi orang pernah nyaho oh teu nyaho tempatna. eta anu nyaho mah kigeol Oh, kigeol kigeol. doang Kigeol. Oh, lah situ mah. Panggil bae menteri geolnya. ya Panggilnya. Ada ka dieu. Itu lah orang kalau kau yo. Aduh, yang ngarokok yo. Ya rokok 2 batang yo. Ieu mah untung kajen lah. Nantinya nyacengnya. Lah nya. Assalamualaikum. Andre eno kita lawan tanah Duh, orang sebenarnya sanggup urusan jeung tuan tanah teh lah nu kamari can dibayar. Nu sahaina mah ka itu bae. Ayo tuh, yuk. Ayo. Kemana yo, Kerodek? Iya, orang ditanangkan jelema yo. Ku tuan tanah. Oh, apa iya jawaran kita tengah kebutuhan tanah gitunya? Masa jawarak?
Makanya orang pantas-pantas aja nih mah. Hei, udah macam-macam nih orang nak dengan japra yuk. Hei, orang ayahan yuk. Coba eta kan gagol. Tahan orang diremeh. Bahaya, direngkas ya. Oh, rengkas geus, coba. Ini sih kayak orang mah. Bahaya ya. Tuh cengkar belamat ieu. Oh, iya. Oh, nya aduh aing lah. Wanya. Assalamualaikum, datang tuannya tuh. Oh, nya ada. Kakek ngomongkeun doang. Oh. Lo kata ya. Ci mati keo ya. Mati keo. Cari. Aya naon deh Mang Wan? Iya, mati keo. Iya, panganterkeun nya. Ka Kilung. Kang aya naon deh jeung kiling nu pan kamari lain geus. Mus beres, geus. Ieu mah ieu kena ku guru lah nya tah. Si Aceng. Aya tuh urang nanti ka ditu nya nama imana jauh jasa. Jauh. Heeh. Tadi mau maksudnya ieu. Atuh urang kan perbakalan di jalan atuh pan aya warung urang ngopi heula apa kumaha gitu. Oh, maksudnya ongkos. Heeh, ngarti meureun lah. Itu lupa. Itu ya. Ceng, bawa aja tanya. Pak, ya. Menteri Geor, Ya. kek, minta baik kasih acengnya. Yodek, ya. Mintalah kasih aceng tanya. Ya. Tah. Dapat tah, Ceng. Rapih sebenarnya. Cek. Rapih sana. Yuk. Heng ya. Bu ina bekal ayo nya. Oh, ya ini ya. Ya, minta nya. Kurang jagaan. Oh, jagaan dah. Ayo kan orang pamit kan. Sisa waktunya sisa lebat ya, sisa beras jalan beras. Pak Menteri ya udah, maya saya pengantarkan dah. Dulu itu kapan di bahasa? Iya tuh, iya mayo. Ayo, wah, emang ada dulu di bayi mah. Wah, Sabun colek tah, colek. 2,5. Hiji bae ya. Heeh. Geus mau yang we, moal atau kamarina. Nun ya, Pak. Tadi na coba. Ngajagaan warung, ti suku datang ka sore. Karak aya nu meuli hiji ge meuli sabun doang. Waalaikumsalam. Tamu ketemu lagi. Ente ya orang nganter anak buah Tuan Roksek, aya perlu cenah ge. Naon buah? Jadi ye, si Rodek enon. Iya nganter ieu si Aceng. Dia ngomong-ngomong ya pulang mau salaman gitu. Iya, bener. Ayo aku nggak dia, jalawik ya dia. Nampar be-nya. Oh be. Nyawa tampar, tamu ya. Apa di dia? Mana? Di dia. Mana, cari. Mungkin. Biarkan cairnya. Yang tamu ya. Putih. Oh, iya naon. Ente ieu urang meunang utusan di Juragan Tanah. Cenah ieu hayang guguru. Jadi mah tuh bisa naon ieu. Kan pandidinya kedep cenah ngadenge mah perang obatkeun Tuan Ronseng. Lah teh mah iseng we. Oh isengnya. Pugu eta ki urang hayang sakti. Yang ngelehkeun si Japra jeung si Jalu. Japra anu keur ieu ngaracunan juragan lain. Ya bener eta. Tenang gua aki di daerah sajurus dua jurus mah. Urang mah ieu nitip bae ka anak buah Tuan Rongseng ieu pelajaran ilmu atuh sing ieu kena gagah. Tapi ente mau juga emang. Malah urang mah setinggi ilmuna. Iji bisaan ya. Itu nya. Yuk, Ki.
sing betah di dia. Ada di jalan ini. Heeh. Madanya, rambutan serangan. Eta sakit. Itu murid orang. Wah, lu bener Ki. Mente. Kan katnya masih gua. Oh, atuh mas antena jauh ieu mah. Oh, di mana eta? Di Gunung Bejo. Oh, balik deh. Ongkosnya Ki. Ya tuh lah. Kayak jam mulai es bonbon dong. Ya. Tuh. Madanya. Nuhun ya orang baiklah tuh ya. Lagi yang jatah, nah nawatnya. Sementara tutup pula orang berangkat ayo lah, kabehan. Oke. Agar rapi-rapi. Orang nongkrong dikinya di dinya. Rapi kan lah. Eta kingling lu menang jam bae. Tapi ait jasa secara aceng mah kali ke pagi ge. Langsung ngepulang. Tabul. Lembur naon yo? Aduh. Tanya orangnya yuk. Oh nama. Tanya sampai lah. Oh, emang sah. Dua antu. Ayo, orang jegat. Oh, kata. Jalan serem yuk, serem amat. Naon yo? Orang yang harta didinya. Saya mau buka harta, beteng ge ayo. Kamu lewat dia, kudu maya petik. Asal kaya mayarna. Yo, kayo. Tah emang didinya. Tunggu mana? Geus bosen hirup tanon yo. Guys, coba omong ayo. Ya dah doang. Ngasih dia ka aing meureun ya. Aduh, nak ngajajal jawara. Tuh, ayo balik. Ngasolan orang lah. Capek jasa. Aduh. Oh. Ya emang imah di mana sih sebenarnya? Di mah di daerah pokok di Kalungkut sorangan. Kumaha sih? Aduh orang yuk, ka mana di bae yuk? Coba heula lah. Urang geuning suka aya cai tah di dinya tah. Urang ngilu minum-minum lah. Atuh. Tra, yuk harus naon ya gandeng amatnya. Biasana mun aya harus kimah bulan Agustus. Yuk suara naon yuk berarti? Coba orang nyelo. Tuh. Ayangan tuh. Biasanya yuk bulan Agustus. Orang bulan Agustus mah jadi sedih orang. Ingat ketuaan tanah. Urang mah orang istirahatnya heula lah. Atuh.
Ayolah geus burit lah, lempang dilah ayolah. Aduh, orang ngimpi. Geus ayo kayak gedang bae pikiranna lah. Oh lah. Ayo. Dong. Cari mang sama bapak tua kan aja itu dia. Oh. Acai, jalu. Ayo tuh geus urang aus biasa. Jasa, iya. Tuh. Di sore dibayar. Tuh, cinta amat ya. Jawab. Emang di gunung mana ya nah? Aliran kemana mau dan dicari? Ayo mah. Kurang dong, ayo. Anak gede amat tuh. Orang cokot ayo. Ayo. Mau nama jalan bunga ayo. Siap. Ayo bang. Orang mana sih ya? Aing teh japra orang dia mah tuh. Ya. Nyaho aing kasiang ngaran japra. Semua ayo lo, beresin lo. Tenang, teman. Aing mau beresin duaan doang ieu. Geus beresin we. Siap. Eta kan golok kan. Ingat tante ilmu. Oh, pra. Keluar bentar. Ingat. Jurus penangkap kodok. Musim bae. Waduh, misin bahaya. Anak buah aing gitu-gitu. Pangguan siya. Anak buah aing. Udah dah. Aduh, rebos. Aduh. Masa jawara kos gitu? Banget tuh. Aduh, kucuk. Ayo panggung. Lang mana ya? Hah? Lang mana ya? Ampun mana? Ampun. Saya ngarana ah. Jaber mang. Kedudukan maksudnya yo. Lihat namun tengah rampok. Kita lembur orang yo. Kenyang aku lama. Ayo guys. Ayo tuh. Jaber. Ada.
Ori lupa jeung urangnya. Ayolah, kayak itu.